wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya. Tepang deui sareng simkuring Suci Sri Rahmawati dina program Warta MIPA 2 TV anu baris nyadiakeun warta panganyarna. Pamiarsa nyanggakeun iber salengkepna. Dua truk logistik pas Indonesia kalibet dina kacilakaan kusabab remblong di Jalan Raya Malangbong, Desa Sukarasa, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dinten Kemis kaping 21 Oktober 2020. Hasilna hiji truk rusak parah. Kepala Bidang Pembinaan Operasi Lalu Lintas Polres Malangbong, Bribka Rusdian Sahsanjaya netelakeun yen kacilakaan eta dimimitian nalika dua truk eta indi ti Tasikmalaya ka Bandung. Di payunan dua kendaraan pos aya truk anu ruksak ngahalangan. Janten truk pos dihalangan ku truk anu ruksak, teras oleng ka belakang tuhu sareng nabrak truk pos payunenana. Teu aya korban jiwa dina kajadian eta, supir sareng kondekturna oge sae. Dua truk pos kawentar eusi benang kaen rek dikirim ka Jakarta ti Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Truk ieu anu ruksak parantos ruksak saprak tabu tilu enjing-enjing. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampih MIPA 2 TV simkuring Suci Sri Rahmawati seja amit mungkur amit mundur. Nada dihapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.